Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kameungeut urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam goib, dongeng enggalnya, dongeng hasil karyana ti Kang Ian Aditya. Kangge Kang Ian Aditya ngaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoni ngaguar ieu dongeng. Nying hilap di like di komennya nusa seueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah penyangkong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan dongeng jejer carios Duriat ti alam goib bagian anu kahiji. Kumaha ieu jujutan carios sor cikopina betot sibutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung pes. Para wargi sadayana, isuk-isuk langit katempolenglang aya aling-aling, panon poe anu sumirat cahayana medarkeun lalakon anu bakal kasorang ku hiji jalma anu keur lumampah anu katelah barda. Harita nalika barda lumampahna kebat kakulonkeun anu disorangna ngan ukur turun gunung unggah gunung, lengkahna mipir-mipir pasir, mapai-mapai lamping anu lungkawi, estuning lain bohong, mapai-mapai jungkrang anu longkewang lain babasahan. Lengkah suku barda harita reg ngarandeg eureun di hiji tempat anu mana kayaan eta tempat matak pikageungeun matak pikakeungeun. Sabudeureun eta tempat ngan ukur tatangkalan anu rajeg meh sagarede beuteung mundi dipapaes ku tangkal kiara anu areuina ngararumbai jiga rante anu dipake nalikung para iblis jeung siluman. Sedengkeun dina palebah lamping anu gurawes kadenge ngaguruh cai anu nyuruh anu sorana pating saleor kabawa ku angin anu ngakelebug norobos unggal sela-sela rohangan anu kosong. Pikeun barda rasa sieun sabab hatena geus taya karingrang, pikiran jeung tekadna geus pabaur ngajadi hiji.
tong boro-boro kayaan anu pika keungeun sok sanajan dina nyana oge aya malakal maut atawa Ijroil anu nembongan ka dirina pikeun Barda geus moal gimir kulantaran hatena geus pasrah sumerah kanu Maha Kawasa. Harita numutkeun dina waktuna kira-kira panon poe geus mancerah tapi mungguhing kayaan di jero leuweung anu kacidegerotna kayaan ngan ukur jiga wanci carang cangtihan anu teu jelas katemponna. Harita Barda katempo diuk sila mendeko dina luhur batu hanapeun cai anu nyuruh leungeunna sidakep sinuku tunggal kadua panona dipereumkeun pikiranana museur hatena panceng kana hiji tujuan anu geus buleud. Teu sabaraha lila hawar-hawar kadenge sora anjing leuweung anu babau rame pisan dipirig ku sora manuk koreak anu sorana lir setan nu ngababanding. Aweuhana mata ngaruntageun kayakinan manusia anu ipis buri. Rieng sepada harita bumi alam anu tadina ayem tentrem teh harita karasa ngadadak inggeung ngarieng tatangkalan anu sakitu galedena ge pating pelenoy malahan mah ayun-ayunan bakating ku tarik-tarikna eta lini anu ujug-ujug datang. Cai walungan palebah curug katempo budahna pabuis umpal-umpalan anu sawarehna mah katempo keplok kadaratkeun nyimbehan awak Barda anu anteng dina tapak. Saeutik-saeutik alam dunya anu kadua ngamimitian nyingkapkeun panghalangna anu memang teu jauh parerendeng jeung alam dunya manusia anu katingali nyata. Alam dunya kadua nu katelahna alam gaib anu eusina para jin siluman jeung silemin. Barda anu keur mendoko sila luhureun batu handapeun cai nyuruh harita dadak sakala ayeuna mah geuning jadi aya di hiji alam aya di hiji taman anu kacida endahna kayanana dilingkung ku tatangkalan camara anu ngajajar rapi rupa-rupa kekembangan anu keur sumedem mekar warna-warni nambah-nambah kaendahanana eta taman dipiring ku sora manuk anu recet patembalan jiga nu saruka bunga. Nalika Barda geus ngalih tempat ka alam kadua keur kitu corelat jeleng wush katempo sajorelat hiji makhluk anu papakeana sarua bodas ngalayang di awang-awang papakeana anu panjang kekelebetan atabaku angin lir jangjang nu ngapak mega awak eta makhluk nyirorot ka pelebah Barda anu masih keneh anteng tapak jeleng harita dua sukuna eta makhluk napak di hareupeun Barda pisan matana molotot ngitenan kana kayaan anu teregrong sedengkeun bibirna imut ngagelenyuk neuteub ka Barda. Sing hore eta makhluk teh saurang awewe anu kacida geulisna tapi duka teuing ti mana datangna teuing ti nagara naon dan upuguh mah ieu bakal jadi bahan carita dina dongeng ieu nyatana dongeng duriat ti alam goib. Tepati lila eta awewe teh anu ngajanteng hareupeun Barda cumarita Kakang Barda
gera lugay Kang, gera gugah Kang. Ngadenge ngaranna disebut nya barda beunta. Nalika beunta ari breh teh nu pangheulana katingali harita saurang awewe anu kacida geulisna, geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, tarangna jamentrangan, irungna kuwung-kuwungan, angkeutna lir endog sapotong lain endog sasayang, buukna galing muntang ombak banyuan. Eta awewe kiwari keur aya di patempatan nu kacida endah jeung pikabetaheunana. Rada bingung oge harita pikeun barda, bingung hatena, timbul mangrupa-rupa pertanyaan. Nah di mana ieu aing aya? Nah tempat naon atuh ieu sabenerna? Aku aneh-aneh teuing. Nah iya awewe apaleun ngaran aingnya di mana? Rasana aing mas can pernah amprok jonghok tepung lawung jeung ieu awewe. Tapi kunaon make jeung ngapal ngaran aing. Dina sajeroning keur galecok itu si awewe jiga nu surti kana eusi galecokan hate barda. Ok mahna nyarita, Kakang Barda ulah bingung. Salira kiwari aya di nagri kaula nyaeta di nagri Sabah. Cek eta awewe bari imut nagelek. Ngadenge caritaan awewe kitu Barda coloho, manehna tetep can ngarti kana keterangan ti eta awewe. Pangapunten Nyai, ari nagri Sabah teh nagri naon atuh? Da puguh akang mah teu acan patos ngartos ieu teh. Cek Barda kerung pinuh ku pananya. Mangga ku abdi bakal diterangkeun anu saujratna Kakang. Yeuh Kakang, ari nagri Sabah teh nyaeta hiji nagri para jin anu ayeuna ku akang kasorang, kaasup abdi anu ayeuna aya di payeuneun akang. Ieu teh mangrupikeun bangsa ti nagri Sabah Kakang. Gebeg Barda kacida ngagebegna, matana netep seukeut ka eta jirim awewe anu sidik mangrupakeun awewe geulis. Dirina asa kurang yakin kana tetenjoanana, nah bener aya jin anu sakitu geulisna atawa henteu. Nah leres kitu ari nyai teh bangsa jin. Leres Kakang, abdi teh bangsa jin, tapi kahade abdi mah benten jeung siluman. Sok sanajan tina jenis anu sami nyaeta jin, tapi benten jeung siluman. Upami siluman mah jin golongan setan, pami nu salaresna maksud akang teh bade aya pamaksada naon? Dugi ka kersa tapak di tempat anu hara-hara, anu mana tempat akang tapak mangrupikeun panto nuju ka nagri Sabah Kakang. Sanggeus dijelaskeun kitu, Barda karek ngarti jeung sadar kana pamaksudanana. Pok manehna nembangan. Hapunten Nyai, ari pamaksadan akang teh hoyong tiasa gaduh ilmu kasaktian. Darumaos diri Kakang mah bolos tong. Kajabiti eta akang teh kenging kapeurih ku ayana pun biang sareng pun rama. Tos ditelasan pati ku hiji gegedug rampog anu kacida saktina. Cek Barda, itu nate nyaritana bari ngalimbah komo deui ari ras kanu jadi indung bapana anu tega dipateni ku Ki Jantra salaku pimpinan rampog sakti di Pakidulan. Alatana nama demikeun adina nu ngaran Nyi Bandari anu rek dijadikeun pamajikan ku pamimpin rampok. Da saha anu mikeuna atuh?
jeung saha nu daekeunna kudu boga salaki ka jalma jahat tur pikasieun. Nyarita Ki Jantra ngamuk anu akhirna indung bapana katut adina jadi korban kabiadaban Ki Jantra. Sedangkan Badra harita bisa lolos ngalumpatkeun diri kulantaran nyumput dina rungkun awi. Sanggeus Barda rengse nyaritakeun pangalaman jeung pamaksudan jeung kayan kulawargana atuh pugowe wanoja geulis teh jadi kabawa ngalimbah bari jeung karunya. Oh, jadang kitu pamaksadan kakang teh. Mudah-mudahan we atuh Kang salira aya milikna di negeri ieu sareng abdi tiasa ngabantos ka kakang. Satu acana nepangkeun wasta abdi Banuwati kakak. Cek eta wanoja bari nyebutkeun ngaranna anu katalah Banuwati. Oh, janten salira teh mangrupikeun golongan jin anu katalah Nyi Banuwati. Cek Badra kituna teh bari nyolongkrong ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman ka Banuwati. Mungguhing anu geulis dampaleungeunna oge nalika sasalaman menika rasa lemes. Kajabati eta HP Barda jadi tepuguh rarasaan da maklum saumur-umur ge kakare karita ngalaman pantal kulit jeung mojang geulis lir bidadari anu nabe turun ti kahyan. Harita panon Banuwati neuteub talab ka Barda anu kacirina samarpola. Geuning ari disidik-sidik mah Barda teh saurang pamuda nu hade rupa ngan pedah ayeuna mah paromanana katutupan keneh ku kurawat jeung bang baluh hate anu jero. Coba teh eta kayaan Badra kurang kaurus papakeana oge tatambalan jeung caropong keneh estuning ti kawatireun pikeun anu nengjo. Banuwati ok nyarita bari imut ngagadeng. Kunaon kakang geuning katingalina jiga anu samar pola kitu kakang. Ceuk Banuwati teu kunaon nyai teu kunaon akang ngan sakitu Barda bisa nembalan bari luk tungkul bakat ku era ku Nyi Mas Banuwati. Nyi Mas Banuwati mesem bari ngagarantes ngomong gajero hate. Nah kunaon ieu ka aing ningali pamuda bangsa manusia asa ku karunya-karunya teuing. Mudah-mudahan ama jeung ambu bisa jendai kenulungan ka ieu pamuda. Itu gerendeng hatena Banuwati bari pok nyarita ka Badra. Ayeuna mah kieu we atuh kakang. Pami kakang kerasa hayu ayeuna akang ngiring sareng abdi urang nepangan pun bapa. Mudah-mudahan we pun bapa engke tiasa ngabantos ka akang. Ngadengi pangajak kitu ti Banuwati keur Badra mah lir mabok manggih gorowo. Hatena kacida lugina jeung bunga. Nyai sateu acana hatur nuhun pisan kana pangangkenna nu tangtos abdi teh ngaraos bingah anu aya. Mung hapunten kinten-kintenna moal kaabotan kitu pami abdi ngiring ka salira. Cek Badra ngomongna bari tungkul tapi ari hatena mah tetep da bigdug sarenun sok bisi Banuwati robah pamadagana.
Insya Allah pun Bapak mual keabotan Kang da sakedahna urang teh kedah silih tulungan sok sanaos benten bangsa jeung benten alat. Badra unggul manehna ngarasa regreg ku ayana pangaku jeung panarimaan kitu ti Banuwati. Atuh gancangna carita harita sanggeus Badra jeung Banuwati rengse dina obrolanna teu ngadaguan deui waktu braloe Badra jeung Banuwati nia ngajugjug ka padumukanna. Para wargi sadayana teu kacaturkeun kumaha lila di jalanan antara Banuwati jeung Barda. Harita geus nepi ka hiji pilemburan anu kacidapi ka betaheunana. Imah-imah panggung nu aya di eta lembur meuni gegeg ngajalejer. Cai herang ngakenyas curcor tina pancuran luhureun balong anu caina ngakenyas herang. Ngan aya anu matak aneh pikeun Badra harita. Basa manehna ngaliwat hiji kebon bubuhan kusabab gagang bubuhanana anu biasana ngagantung teh. Geuning ieu mah ti handap alias tibalik buahna jadi tilu. Lengka suku Barda jeung Banuwati reg harita ngarandeg hareupeun hiji gedong sigrong anu ningali tina gaya wangunanna ala urang Arab. Pilar-pilarna dijieun tina batu granit anu make ukiran kaligrafi. Nya kitu deui di hareupna aya gapura anu make tulisan Arab. Sedangkan sakuriling bungking eta imah dilingkung ku tatangkalan anu daunna bareureum jeung kalaron. Nempo kaanehan jeung kaahengan kitu Barda jadi ngagarentes dina jero hate. Ambe asa ngimpi jeung asa ku aing-aing teuing ieu gedung kumaha ting jerona di luarna oge geus sakieu endah ku luar biasa betah pikeun dicicinganana. Keur kitu Banuwati ngageuingkeun Barda anu keur ngalami. Hei Kang, tah ieu teh padumukan abdi sareng ama manawi aki ang kersa mangga urang lebet kalebet Kang. Cek Banuwati bari imut anu matak nyeredet kana hate Badra anu karasa sereng. Punten Nyai, ari ieu teh bumi atana pikaraton. Nah meuni ageng sareng agreng-agreng teuing Nyai. Cek Barda mani colohok da saumur dumelah asa karek harita nempo imah anu kacida agreng jeung gede samodel kitu. Banuwati imut ngagalenyodeun hatena nah asa kayungyun ku kapolosan Barda. Kang, ning sok muji kitu paman. Ieu rompok pun ama da abdi mah sami sareng akang teu gaduna naon. Ieu sadaya kagungan anu pun bapa si ama. Barda ngeluk tungkul jadina asa jadi era kusabab da rumasaakeun diri jadi jalma nu taya pangaboga. Sedangkan ayeuna aya anu ngaku ku kabaguran eta mah sok sanajan nya oge jin tapi geuning tabeatna ngelehkeun manusia anu sok kadang aya nu angkuh ku pangaboga jeung ngarasa diri ieu aing uyah kitu. Punten Nyai, akang bade tumaros bade naros sakali deui pami ieu wangunan teh wangunan naon salaresna. Barda nunjuk ka hiji wangunan anu leuwih agreng jeung kacida gedena. Kajaba teh eta sisi-sisi eta wangunan make menara nu kacida laluhurna nu teu pati jauh ti tempat mainan nanti. Oh, eta teh pasantren pun ama Kang. Karesan ama teh dipercanten ku para wali di piwarang ngawangun pasantren kangge jalmi-jalmi anu bade milari ilmu.
gebeg barda ngajengok dirina teu nyangka yen di nageri Sabah aya pasantren. Ulah ngadon ngalamun Kang. Mangga atuh aya nama urang kalebet. Tangtos ama tos ngantosan Kang. Banuwati harita ngajakan ka Badra sangkan gancang asup ka eta gedong anu jadi imah. Nyatu teu talang kede barda gancang nuturkeun Banuwati. Sajero leumpang manehna teureun-eureun ku mecrek ningali kaahengan kaagrengan eta gedong. Sanggeus uluk salah bray panto eta gedong aya anu mukakeun dibuka ku saurang lalaki tengah tubuh anu katingalina ku Barda mah saurang kiai anu make baju gamis sarua bodas sorban hejo kopeah bodas sorot panona pinuh wibawa amun teu bear marahmai cahaya. Sedangkeun Banuwati harita langsung ngarawu dampal panangan eta laki tengah tubuh bari diciuman. Hapunten ama. Wirehna abdi nembe tiasa dugi sareng Kang Barda. Cek Banuwati bari celepot nyium dampaleungeun eta laki tengah tubuh. Teu nanaon Nyai. Anggurzi sok geura dariu keula, dariu. Cek eta kiai anu jadi ramana Banuwati. Harita Barda pareup-pareup jeung Kiai Nur Alip. Ari Kiai Nur Alip teh ramana Banuwati. Harita diuk pareup-pareup di jero pendopo luhureun balong anu caina herang ngagenyas jeung laukna pating kulibek sagala debitis. Sakurilingna eta tempat dipapaes ku cai anu nyurug anu ragrag tina gawe. Kayaan Barda ayeuna mah geus bersih bari make baju anu pantes nya kitu deui nya kitu diraraina kaceri hega. Kiai Nur Ali ramana Banuwati pok cumarios. Barda amare nalek kahidep naon tujuan anu sabenerna belaan mipir-mipir pasi mapai-mapai sampalan tuh bisa anjung ka nageri Sabah. Boga pamaksudan jeung tujuan naon hidup teh jang. Cek Kiai Nur Ali. Punten ama sateu acana. Pami pamaksadan mah sami sareng anu dicarioskeun ka tuang putri. Nyaeta abdi teh bade milari ilmu sareng kasakten. Wirehna pun biang sareng pun rama katutrai terus pupus akibat tindak laku kejahatan kakejeman jadu grampok anu namina Ki Jantra. Mama oh jadi hidup teh hayang males pati berenannya bener ente. Laras pisan ama laras. Badra ngajawabna di sidang siloka saujrat nawe. Ieu regepkeun ku hidup Barda. Lamun tujuan hidup datang ka ieu tempat ngan saukur rek nyar ilmu keur malas pati. Jujur ama teu panuju Barda. Asa meninjuk balik dewe ke tempat asal hidup. Tapi lamun tujuan hidup nyar ilmu keur bekal hirup anu gunana keur dunia rawuh akhirat. Ku ama moal dikoret-koret rek diketukeun sakabeh pangabisa ama. Keun we masalah Ki Jantra mah aluksi lalemu hate sangkan babalik pikir. Atuh cenah dina mangzan manehna nolak atawa merang eta masa kuduna mertahankeun diri ngawela diri. Ayeuna mending benerkeun heula niat hidup Barda.
cek Mama Kiai Nur Ali. Barda ngaulang barang ngadenge Kiai Nur Ali nyarioskeun kitu. Pikiran anak baluang ting kudu kumaha ti petang. Teu sadaya-daya mah. Kedah kumaha atuh. Abdi ayeuna milampa mah. So ayeuna mah benerkeun heula paniatan hidup. Kaboga hate nu bersih, sangkan tujuan hidup pereh tina kanan laksana barda. Kedah kumaha atuh ngawitanana mah. Hapunten dasing kuring teh sanes jalmi anu jembar ku panalar, eusi ku pangarti, mutlak abdi mah jalmi bodoh ama. Nempo barda kitu Kiai Nur Alif Sri Leutik bari neuteup ka barda pinuh kurasakannya. Kieu we ayeuna mah mimiti isu hidup kudu ngalakonan puasa salila 7 poe. Puasa mah puasa biasa we diniatan sunnah. Da mati geni mah dosa nya, mati geni teh puasa ti izub nepi ka izub deui, teu manggi buka-buka, teu meunang eta mah disebut puasa wisol. Eta teh ceuk di bangsa ama. Tapi amanita puasa teh mah puasa biasa, puasa seperti Senin Kemis, tapi ieu mah 7 poe lilana saminggu kasebutna. Keun ku ama jang pangbukaan atawa jeung saurna mah disadiakeun bubuahan jeung cai. Ingat barda, ulah tinggalin sholat, mun penting laksanakeun tahajud, terus dikir asma kuncian hidir anu amalana ieu wal ad. Kade ulah ngarasa peda pondok ayat, tapi hidup kudu bisa ngalarapkeun harti jeung kudu ingat anu ngabogaan eta aya. Jeung disingke dina ngalaksanakeunana loba godaan, hidup kudu bisa sabar jeung ikhlas nya hareupanana. Hiji deui ti ama yeuh kupingkeun barda dina ngamalkeun asma kuncian hidir. Hidup kudu cicingna di gua bari nyepen anu tempatna jauh ti karamean. Di gua eta hidup nyepen ulah aya nu ngaganggu. Itu harita Kiai Nur Ali nyariosna panjang lebar bari ramona nunjuk ka hiji tempat anu katingalina hiji curug nu tukangeunana aya hiji gua. Tapi nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng seeng wadia balat ATE ofisial. Keun atunya di dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun teh. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.